Alah, beres lebaran Mang Jaya, beres. Alhamdulillah beres lebaran magaringan dia. Alhamdulillahnya tuh. Kumaha Dudung aman? Alhamdulillah ya teh Dudung teh aman, bisa disebut aman, bisa disebutkeun rungkat. Oh, nah rungkat kumaha ieu teh? Ya eta sok di pikiran. Di pikiran teh padahal mah sakola teh teu nyokot jurusan ekonomi. Oh, terus kumaha tuh? Tapi hayu we ekonomi sapopoe teh nu di pikiran teh. Oh, jadi mikiran ekonomi gitu. Ekonomi. Ai sekolah lain jurusan ekonomi. Sanes. Oh, Tapi nyokot jurusan naon atuh sakolana? tadi nama jurusan teh karena tukang kamera geningan. Oh, multimedia. Oh, nah atuh jadi mikiran ekonomi kumaha ieu teh? Kamu juga jadi tengah tos hayu we ekonomi mungkin gitunya. Ayeuna teh lebih sangarepan teh ekonomi we ekonomi masalahna jeung dapur. Jadi si ekonomi teh boga masalah jeung dapur gitu. Nya, Padahal mah pisah atuh ku panci atau ku kompor gas. Ame teu parasea teuing. si dapurna. Heeh. Awang rukankeun we atuh engke mah dapurna. Oh, tah leuwih hade atuh ulah aya dapuran. Jadi moal aya parasea gitu antara dapur jeung resiko teh di si ekonomi gitu. Bener eta wang rukankeun we nya. Geus rungkatkeun we Kang lah dapurna nya, rungkatkeun. Rungkatkeun. Ruang sakalian dapur teh. Hajar